bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Few moments later. Dina hiji mangsa aya sakandang simut jeung sirem keur nyanyi. Tepati lila aya sakumpulan sirem lempang ngaliwat. Maraneh arek ka mana mani ngaleuleut baritu rapih moal pakakas. Tumaro simut bari ngagoncrengkeun gitarna. Neangan dahareun kusabab tepati lila deui rek usum hujan. Engke hese neangan deui. Jawab pangawal anu jadi patugas keamanan sirem. Kegiatan eta teh terus wae dilakonan ku sirem dugi kapinuna dahareun di imah atawa guha sirem teh. Beurang peuting terus sabaliknya nyaeta wae musim hujan teh kalakonan. Sirem jeung gerombolana sejenna eueuh nu kaluar. Maranehna keur leulesan sangkan kancungponan sagalana. Beda jeung simut anu kalaparan kusabab teu meunang kadahareun. Simut nu geus kaluar kalaparan pisan ngarasa hariwang. Kumaha ieu eueuh dahareun bisa urang paeh di dieu. Ceuk simut ngomong dina hatena. Aya oge keretek dina hatena sangkan kudu manggihan dahareun. Aya keretek dina hatena sangkan kudu manggihan ka imah sirem. Menta dahareun tapi era. Saking lapar eta manehna maksakeun. Tulung, urang lapar, teu boga dahareun. Tulung. Gorowok simut dihareupeun lawang imah sirem. Ku lapar kacida manehna teu kuat tuluy wae pingsan. Kasampak ku hiji sirem nu manggihan manehna. Tuluy wae digorotong kuliana dibawa ka jedo.